Balak balabar kawat burinyai Kabupaten Bandung Nyuluran Jawa Barat bersaing jeung salapan kabupaten kota sejena pikeun jadi pinunjul di tingkat nasional dina pangajen jaminan sosial ketenagakerjaan atawa Paritrana Award nu dilaksanakan ngaliwatan Zoom meeting di Balai Komando Kabupaten Bandung dinten Rebo 16 Februari 2022. Pangajen Paritrana Award mangrupa program pamarentah anu digagas ku Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenaker, jeung BP Jam Sostek dina raraga mere ajen ka pamarentah daerah jeung para palaku usaha anu geus ngarojong sapinuna palaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dina kasempetan eta, Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngebrehkeun rasa optimisna yen dina rangka pangajen Paritrana Award 2020 hiji Kabupaten Bandung bisa jadi nu panghadena di tingkat nasional. Ieu dirojong ku program anu parantos dijalankeun dina tahun 2022 sareng mungkantun nyampurnakeun wungkul. Ngaliwatan program eta, Bupati miharep masyarakat Kabupaten Bandung leuwih sadar jeung bisa paham kana pentingna jaminan sosial ketenagakerjaan. Bupati Dadang Supriyatna nu neulah digentra Kang DS teh mitutur yen inyana sejang ngalaksanakeun sosialisasi anu leuwih giat deui, sangkan engke warga Kabupaten Bandung paham boh program ketenagakerjaan anu geus dilaksanakeun ku pamarentah daerah ngaliwatan APBD boh ku masyarakat. Dina pentahelix, pihakna sejang ngarencanakeun pikeun tahun 2022, targetna kirang langkung sabaraha persen, supados unggal bulan aya paningkatan. Kang DS ngembohan, inyana baris ngajak para pangusaha di Kabupaten Bandung, pikeun miara lingkungan, lain ukurnya di akun CSR dina wangun bahan jeung infrastruktur wungkul. BPJS Ketenagakerjaan oge kudu nyumbang, pikeun program nu geus dijalankeun, diantarana Jumat Keliling jeung Bunga Desa, anu mangrupa bagian tina runtuyan program Saba Desa. Sakitu kapihatur, ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara ngabewara.